Tekieu di imam keluar plot don. Sieun virus corona. Geus we wang cicing di dieu hayu wang tataluncingan yuk. Hayu. Emang mana boga tataluncingan naon? Nya sebutkeun gajah naon sukuna 2. Di mana-mana ge gajah mah sukuna ge 4. Paling ge gajah buntung. Salah lain. Talu. Gajah anu kediuk bari keprok. Hah? Urang ge boga taluncingan mah. Emang mana bisa gitu? Bisa tuh. Sok atuh. Yo dari ngikeunnya indung si Joni teh boga anak 5. Si Kintil anu kadua si Kantal, anu katilu si Kuntul, anu kaopat si Kentel, anu kalimana saha? Ngaranna embung, mana mah jorang urang mah ya, mah jawab dari enggak, pamali aja orang mah. Dari ngikeun mana teh ucil, mamat mana teh indung si Joni teh boga anak 5. Si Kintil anu kadua si Kantal, anu katilu si Kuntul, anu kaopat si Kentel. Jadi anu kalimana teh si Joni atuh emane teh. Pan si Joni, boga tataluncingan mah. Yo dengekeun. Aya 5 cakcak ngaliung dina lampu. Pek teh si lampuna teh pas bareng si cakcak geus sabaraha? Nya 5 teh mane teh? Oh, mane mah 5. Salahnya 4 atuh. Nah, 4. Panah hiji deui keur ngahurungkeun lampu. Ai malah kunaon Jordan bacerik ke Arab naik pesawat terbang atuh oke balik mawa duit gede tuh ai maneh kena tarikan cerikna ini gua akan dijam. Tataluncingan naon? Sebutkeun ngaran bubuahan dinu hurufna N. Nangka, nanas. Naon deui ya bubuahan deui? Taluk mana nih? Taluk. Nuren, namangka, Hah? Mangga dia. Neng bade es. Mang ai ieu naon? Es neng. Ai ieu, Roti. ai ieu, Susu. ai ieu. Wadah es krim. Bade meser neng. Henteu mang abi mah naon suku gede.
Cenah mah gara-gara corona. Corona teh naon? Teuing. Kurnaon jodoh. Ih, kalau gitu mana busian? Gitu. Heeh. Guys, tong gilap ya, naronton naon. Dua, tiga, action. Inung si Joni teh boga anak 5, anu kahiji si Kentel, anu kadua si Kantal, anu katilu si Kon. Action. Ai mana boga tetoloncingan naon? Ya, nya sebutkeun gajah naon butuhna opat. Gajah Dua, Iba.